Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring sareng saparakanca bade mendarekeun kesenian Sunda nyaeta longser. Bade dikawinan ku abdina ngeunaan sejarahna. Mangga Neng Abdina. Longser nyaeta salah sahiji kasenian nu mentaskeun carita nu miboga nilai-nilai luhur nu raket jeung kahirupan masyarakat. Nilai-nilai nu aya dina carita longser teh bakal dipangaruhan ku jajar nu geus ditangtukeun. Longser diwangun ku sababaraha bagian penting nu jadi ciri tina kasenian eta. Pagelaran longser teh biasana dibarung ku nayaga, pamaen, jeung bodoran nu miboga daya tarik sorangan keur panonton. Salian teh eta, pagelaran longser ilaharna mineng dipidangkeun peuting-peuting. Lamun pagelaran nu dipidangkeun siang disebutna lontang. Longser mangrupa salah sahiji teater rakyat Tatar Sunda nu hirup di daerah Priangan. Pernahna di Bandung Kidul, daerah Rancamanyar, Kacamatan Pamunpeuk. Pakakas pikeun nyaanganana disebut oncor anu miboga 3 sumbu atawa 5. Disimpan di tengah-tengah. Pami gamelan disimpan di tukang sareng para anggota rombongan ngaganti raksukanana. Raksukan awewe jeung lalaki nyata para pamain nu awewe disebut ronggeng, anu salah sahijina disebut sari panggung. Raksukan ronggeng ilaharna nyaeta di kabaya atau di karembong, disanggul sareng dipakekeun mangle, tuluy make hiasan seperti subang, kalung, gelang, cincin jeung bros. Sedangkeun pamain laki-laki ngagunakeun raksukan jawara seperti sarung, kapret, iket, barang bang sempak, bari mawa golok anu disilipkeun kana sabuk kulitna, mamakai gelang, akar, bahar, batu, ali anu geredeg. Prak-prakan pintonan biasanya dina prak-prakan penggelaran longser teh sok dimimitian ku wawancara atawa pamangrung. Para ronggeng ngibing bari halang keun ngirut ati penonton. Biasana eta ronggeng teh sok make ngaran lauk seperti si jelek, si tawes, si sepat, si kupai. Action. Para panonton anu bisa makekeun sarung, kopeah, arloji, kacamata, sapu tangan jeung sajabena karonggeng anu dipilihna. Sareng-sareng ngibing eta barang-barang teh dibalikeun deui ka nu bogana tur dibarengan tebusan duit. Tidinya kakarawe muncul banyolna anu dipimpin ku rombongan eta anu ngucapkeun hatur nuhun ka para panonton. Bari ngawanohkeun rombongan jeung Sri Panggung sarta ronggeng-ronggeng bari ngabanyol. Acara ditulukeun ku ngibing sacara papasangan antara Sri Panggung jeung jawara. Tuluy diturangkan ku para ronggeng. Struktur longser hiji tatalu jeung lagu gonjing. Minangka bewara yen pintonan longser dimimitian. 2. Kidung minangka bubuka anu dianggap mibandak kakuatan magis pikeun usaha pintonan lancar oge dipake lagu persembahan dina arwah haruhun. Kidung biasana dinyanyikeun ku ronggeng anu dina kamakarana dinyanyikeun ku sinden. 3. Ronggeng anu dimimitian ku wawayangan atawa kalayan ngawanohkeun para ronggeng make landian kawas si batresi oray, si asoy, si geboy. Tari anu dibawakeun nyaeta ketuk tilu atawa cikruhan. Anu kaopat bobodoran jeung musik sarta tarian. Biasana bodor nurutan tarian ronggeng. 5. Penclut pintonan longser mintonkeun hiji lakon anu dicokotina kahirupan sapopoe. Nah, simkuring sareng saparakanca di dieu bade mintonkeun nyaeta naon anu budaya atau kesenian longser teh. Mangga wilujeng nya sini. Ini dia tah. Siapa guys di play? Iya, ayo. Dari cara
Itu nu simpuri sareng saparakan jadi ke angkutan biaya kelapatan atau sarang-sarang ucap alra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi pagelaran longser teh pagelaran paling dukun nu aya di tataran Sunda, khususnya di bidang drama. Salian ti pagelaran longser urang ge boga gending karesmen. Tah pancen urang salah kugeunana si ngora pikeun ngamumule kesenian longser. Mangga dia dari sini pilih anu harap pikeun bermain peran di atas pisan dina pagelaran longser. Atuh nuhun ka kelompok tong hilap apa yang di like and subscribe. Oke.